puji nu janten pangyas ati nu dongkapna ti mana menit nini aki-aki kala pemuda-pemudi santriawan santriawati karyawan karyawati. Alhamdulillah di dia bawa pilih aya Mang Wawan jeung Cewati urang sasarengan ngadoa ka Gusti anu Maha Suci. Urang tiasa dikersakeun ku Allah ngajugjug gay jelembur mapai-mapai jalan satapa ka dieu tempat dina raga urang sadayana tablik akbar Rajaban Sya'ban menyambut bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustad Wing dan Ustadz Hajahnya Aminatul Zuhro alhamdulillah dimeriahkan dari pesantren Asyifa serta kreasi anak-anak dinia Jim Abroji hari tanggal Selasa jam 8 Mei 2017 bertempat di dinia Jim Abroji Kampung Cihurip waktu pada Isya capek aing bacana. Alhamdulillah daripada 5 bubali urang pang terakhir mah kacian di lo puas di jama woi hari ruk kene nuhun cing sehat sadayana amin. Romat kali salam mugia dilimpah curakeun ka junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi besar baginda Muhammad tehilap ka keluargina sahabat katut ka para tabi'in tabi'in dudugi ka urang sadayana saragumat anjeunna mudah-mudahan ya neneng gareulis sadayana ibu-ibu gareulis bapak-bapak anu caraka atas izin Allah dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana jelas aranjeun sakitu sarena di dunia sareng akhiratna amin ya rabbal. Atuh kali teh orang doa kurang sadayana bobili di dieu di antawisna ayam aparatur pemerintahan jakawit atasan bawahan sadayana orang dorong doa mugia ieu jalan batu jajar tecing aralus kabeh ulah sampai ka ajengan tekad abruk-abrukan karena motor ti sewa ti gubragder ngadorong motor kacian deh lu doakeun insyaallah mudah-mudahan sadayana jalmi di tempat anu hadir keng rahmat kalih magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin. Anu boga hutang muga-muga cing buru-buru kabayar alus di dia bisi aya nu gadis anu can payu beres ngaji di dia cing parayu aya janda-janda tua orang-orang jompo yang tidak mampu umurna 80 tahun tetapi hayang kawin deui muga-muga cing aya jodohna dasa garupa teh eceu punten sareng punten teh Eli kali sadayana carogena panitia kali sadayana masyarakat ibu-ibu dinia naon ieu teh Jim Abroji wah hade Jim Amroji kumaha wing atuh urang ngomong bisa terjadina ieu acara teh ngalangkungan wasilah kuku kumpulan sadayana betul tidak lantan ku ayeuna mah ningan teu cukup kumpul ku doa jauh di jugjug angang di teang pribados diulam ti 2 mingguan keneh ka dieu teh edek naon menta amal mimiti ngesudon ka urang dah ka eceu moal menta mudah-mudahan cing ayo berkah nanya biasana abdi mah sok teratuang di bumi tecek kenapa karena biasana sok dibere dus di jalan teh bo nah aya bool walu cak sok kemana wae di mana waduh kucing riu naudzubillah min doakeun mudah-mudahan ya panitia anu ngarepankeun harta tanagana sampai kejadian acara wa Allah dilipat gandakeun rezekina amin ya Allah ya Rabbal nyewa panggung make duit nyewa son make duit beli beas make duit beli kangkung beli tahu make beli
beli tempe, beli lampu, beli cengek make, eta beli cabe make, ngamplok ajangan make. Haus. Mangkaning sagarupa ayeuna mah naraek betul tidak? Harga cengek naik, listrik oge, BBM nate naik, sampai ke subsidi. Punten jeung punten aku sekarang ya membicarakan hal ini karena subsidi listrik dicabut oleh pemerintah. Matak mahal ayeuna mah aya teu kamari abdi di madrasah dulur sadayana ece sadayana bayar listrik 270.000 aslina. Mahal. Padahal tepira abdi teh kun istrika maka pasien cuci abdi teh terus TV nyewa sound jeung box tepira aku sakitu tapi naha mahal kekembaik lah mahal oke yang penting mah kabayar amin ya robbal naik cengek lain ke puncak gunung atuh cengek pun naik tinggi digubrak tinggi sekali nyot-nyotan yuk gini naik teruskan gunung cengek kok atas salah naik cengek pun tinggi sekali naik cabeun atuh cengek cabe terus kana beas terus kana kada ya cengek cabe beas wortel gitu none awas tak eta opatana kudu apal kabeh berarti kompak orang dia 1 2 3 naik ajib balik ke kiana ngeuna tinggi terus naik tinggi teh kaluaran ke anak teh kiri kembali yang penting orang getol ibadah betul edek wanita anu goreng anu pesek oge sarua kudu daek ibadah non sababna punten dulur sadayana hirup lamun tanpa ibadah punten bakal kahandap hakikatna teh sumaradadnahu asfala safilin kata Allah ku Allah digubrakeun ta harkat darajat ku sabab daek ibadah beres jeung ngaji kudu aya buktina naon atuh mimiti ajengan kahiji ajengan kadua ti al muslik kitu nya murang kalihna teteh lia kitu ta alhamdulillah masa teh budak cing saleh ti jantan ajengan amin kaduana guru orang sadar ustazah anu parantos pasien fatwa ka urang ari uing bari tiba lagi panek kemaya we ayeung ieu we silaturahmi sadayana nya cing aya hasilna sadayana teh betul tidak kudu aya perubahan hiji barangkali biasana di dieu teh kosong kudu loba betul kadua urang edek menyambut bulan suci Ramadan ye persiapkeun ya diri urang sadaya teh supaya naon supaya bersih tina naon kokotor kaya ning ujub ria takabur iri dengki jeung kasasaha capek urang teh kartos laras henteu nah sababna lamun jelema teu ibadah ka Allah bakal hanjakal ngaranna kaduhung moal datang ti heula tapi kaduhung bakal datang na paneuri betul tidak non sababna sabab punten Allah cek tadi menciptakan manusia itu laqad lakum apa tuh tepati-pati Allah menciptakan manusia dan jin sadayana kita ibadah ka Gusti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jadi orang dititai ibadah naon nyapukeun paribasana cucuk dihandap ece sarua eta ge ibadah ngaluhun pamajikan anu dek bekeng anu gendut sarua eta ge ibadah anu gendut sarua gede mululuk dosana alhamdulillah segede kumaha segede anu dipangkukna berarti hidup wanita-wanita gendut hidup tepuk tangan untuk yang gendut
ada abdi mah begeng atuh kumaha kembali begeng oge asal daek ibadah, betul tidak? Karena Allah tidak melihat kegenutan, Allah tidak melihat kebegengan, tetapi yang lihat oleh Allah iman dan takwa seseorang. Betul? Lebar aduh lebar gelis-gelis ibadah, lebar aduh lebar gelis-gelis ibadah. Siti Fatimah gelis anjeuna ibadah, Siti Fatimah gelis anjeuna ibadah. Lebar aduh lebar benghar te'i, ya lebar aduh lebar benghar te'i. Nabi Sulaiman benghar anjeuna ibadah, Nabi Sulaiman benghar anjeuna ibadah. Lebar aduh lebar miskin te'i, ya terus kalau ke suarana Nabi Isa miskin anjeuna ibadah, Nabi Isa miskin anjeuna ibadah. Lebar aduh lebar gendut ya lebar aduh lebar gendut cekokong hente gendut, cekokong lebar pun ibadah, elis hente gendut lebar ibadah. Lebar aduh lebar pegang te'i, lebar aduh lebar pegang te'i. Eti hente begang lebar te'i ibadah, eti aduh capek anu kieu alus alus urang kakara urang gegian ulang tahun alus tuh aduh ada tepuk tangan untuk TL sarwanya gunanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kapihatur sadaya panitia, para alimil ulama, para ajengan, para asatid hapunten kasadayana dari ngaos mah kitu-kitu kan ya tadi ke atas ngaosnya. Aku mau selawatan aja we, ama boleh selawatan boleh. Bagus. Mau selawatan apa? Kan kita petik dulu ya hasil daripada Isra Mi'raj ya. Satu, maaf kalau ada kata-kata itu peringatan, kata juga ada 4 hal. Yang pertama ada yang diingat-ingat, oke? Siapa yang diingat oleh kita sekarang? Iya, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus naik dari segala apapun. Satu, kita harus naik dari segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyongsong apa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa. Jadi kalau kita akan melaksanakan puasa harus dipersiapkan. Satu, kabingung, kasusah, kasedikut dihilangkan. Biasa sok riweuh, sok pikiran, aduh kumahanya baju ke lebaran. Encan lebaran, encan puasa harus dipikirkan. Tungtungna stres, nggak stres kumah jadi liur. Tungtungna kumah bunuh diri. Naudzubillahi min, ngaclok kena sumur, teu maot, da sumurna 1 meter. Riweuh, laras henteu. Tong panasbaran ku harta batur cekape syukuri yang Allah berikan kepada kita. Karena maaf, hidup ini hanya sesaat, tidak lama. Kudu bisa memperbaiki diri abdi oge tiba heula penek. Alhamdulillah we dido.
abdi ikhlas sugan aya ningali kitunya para habaib jangkung apa mi ilmuna abdi osok iri hoyong nyaketan kata Rasul man tasabaha bi qaumin fawa minhum barang siapa yang babarengan dengan satu kaum pasti bakal sama dengan kaumnya kalau ece babarengan ejeng tukang minyak seungit pasti ka bawa seungit tuh ti gubrak deui cik aing oge tuh kantin teu kadua lamun ece babarengan ejeng tukang tarasi eta na sok bau naonna bau tah tarasi kumaha lamun babarengan jeung alimin ulama kersa gitu nya di majelis taklim babarengan jeung para ajengan insyaallah minimal urang kabingung kasusah urang bakal dihilangkeun ku Allah contoh anu boga tagihan listrik contoh anu boga tagihan panci moal daekeun datang ka ece kenapa karena ece keur ngaji di madrasah mata abi amanat ka ece sadayana ka bapak sadaya bisi loba hutang wayana asup ka madrasah pernah teh ditagih ku tukang panci jeung kredit motor bener teu tok 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 assalamualaikum punten aya namina ibu Ustada Eli aya nuju naon nuju ngaos bade naon bade nagih panci can beres can pernah no sabab diraksa ku Allah kumaha geus balik pada pengajian dieur deui we tagih deui matak sadayana punten masjid sadaya masjid kudu penuh siap madrasah oke kudu pin sami pinuna kos kieu teu naha atuh adi dia orang mana wungkul hari Mang Asep aya Mang Agus hari Cida hari ieu kokom Depira si Saska si Cinta si Cau Muli waduh aya wae si Cau Muli aya bae ting sehat sadayana ece nya barokah sadayana hiji punten cek tadi oge aya anu diinget-inget siapa perjalanan Isra Mi'raj kembali sakedeung deui bulan Ramadan tereh nisfu Sa'ban apa nisfu Sa'ban semua amalan-amalan yang kita kerjakan oleh Allah diangkat mudah-mudahan dia terakhir di pengajian ieu teh kabehana amal-amal urang teh diangkat ku Allah dosana dihampura ku Allah ya Rabbal kalau bisi di dia baheula pernah mau no batur ya eta mama bapak teh do pararaga ieu nya geus digawe teh punten atuh aya no kitu aya no batur cokot hiji we ya teh pamajikanna teh nyokot mau tak misalna teh nya mudah-mudahan dihampura ku Allah nah marok no gitu ya wae Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik sok turutan selawatan Allah we lah gedeng jam sebarang teh tuh atas jam 3 cukup siap bade turutan bade nuhun ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wadaraji bilang semuanya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Habiballah semuanya
bersolawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa daraji, anta tayaji wa ta'alabi, ya uhailal judi wal karami. Semuanya bilang Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Satu kali lagi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi wa daraji, anta tayyadi wa tal'abi, ya uhailal judi wal karami. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nahnu jiranun bidal arami, haramil ihsan, haramil ihsan ni wal asani, nahnu bil kaumin bisakanu, wa bihi min khaw, wa bihi min khaw, bihim aminu. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Semuanya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyadi. Semuanya tangan di atas. Semuanya tangan di atas aja. Ada tadi luar berarti bau kaleng. Ya uhailal judi wal karami. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah. Berikan ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah
Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa darati Abada ya jiratal alamin ya ughaylan judi wal karami. Semuanya bilang ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-Fatihah jiwatal alamin ya muhailal judi wal karami wahidan kata Rasul faqad shalla alayya asuran. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali kata Rasul, maka Allah akan ngasih rahmat 10 rahmat untuk kalian semua. Insya Allah. Yang kedua gitu, sallu alayya bimajalisakum alayya fa inna sholawatakum alayya nurun yaumal qiyamah kata Rasul. Selalu harus banyak sholawat kamu ketika kalian dede ya yang cantik-cantik ini semuanya duduk, bapak-bapak duduk sholawat duduk gek tas duduk nanti kita dicontohan ku abdi abdi madek nangtung tali tangan lima nyontohan dan cangkel duduk ya ceret sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kata Rasul. Itu sholawat kalian akan menjadi cahaya nanti di akhir akhir. Dan keduanya itu tempat selagi kita membaca salawat di situ malaikat mendoakan kita gitu. Tapi kamana tepika orang balik deui berarti lamun ieu kursi kuaa dibacakeun salawat insyaallah biidznillah mudah-mudahan hati asa ka dieu deui kitu nya. Sababna ieu kursi merindukan salawat tak ece ayeuna diuk dina ieu kitu nya sarua urangnya nyaho cangkeul kitu geus gitak-gitak aya teu mimiti naon da ngebujur rada dikieukeun disangayakeun cret dikiteukeun geus kitu teh geus bujur beres kakala ieu na teh si cokor dikiteukeun cet dikiteukeun dikiteukeun ce me hape aduh teh goledak we kitu ce nyahonya geus kitu teh reungit nyocok puas ya. Gitu. Tapi kumaha Ustaz kalau kita sedang mengaji aku teh heuai boleh tetapi jangan calangap heuainya harus gini gitu. Kenapa? Karena itu heuai teh suatu hiji perkara yang menular untuk kita semua. Cobaan kira itu cobaan budak keleutik heuai kabeh bakal kabeh sarare. Cobaan hareuai tadi henteu lamun edek heuai ditutupan ku ieu ku tiung blek we heuai sorangan bari ngoromo permen hek kitu insyaallah permen lagi rasa kadu betul insyaallah kartos naon kitu terasa kadu ke harti insyaallah tadi kalian semua di sini Allah telah mencatat. Komo muga-muga teh ieu teh dijantankeun hiji amal ibadah nu mana amal ibadah teh digentosan ku Allah ku karidoanana. Karena punten pangkat yang pertama yang kita harapkan kepada Allah itu ikhwah fillah yaitu ridhonya.
Kebanyakan orang-orang yang tanya, "Ece, kamu teh mau apa? Mau surga, mau Allah apa mau apa?" Aku mau surga. Punten. Kalau orang yang arif dan orang yang bijak dan orang yang luhur ilmuna, lamun ditanya dina bab ieu pasti mentana hoyongna hoyong Allah, hoyong ridho Allah. Kalau kita maaf udah bisa diberi oleh Allah ridhonya, insya Allah sagarupa kahayang urang bakal dicukupan. Lantaran naon, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ku Allah kabingung, kasusah, kasedih, kariweuna ku Allah dihilangkeun. Berarti kenapa tuh Ustaz aku teh masih gede bingung, hutang banyak, suaminya ningali deui awewe batur. Ustaz gimana aku teh jadi gini, aku teh sholat osok, tahajud aku teh osok, sodako anak yatim aku teh osok, terus dinaon rotinan osok, tapi kenapa ini hati asa sakit? Kenapa? Punten, jangan menyalahkan Allah, karena maaf Allah teh moal sidra seperti janji manusia. Kalau janji manusia nginya bisa 10.000, janjina sore ayatuan 2 minggu kakak dibayar. Icuk cole we. Betul tidak? Tapi kalau Allah berkata, kata Allah, yaj'alhu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghilangkan kebingung kasusahna. Berarti nah itu make kieu wae urang teh. Ece, ece. Bapak halo. Assalamualaikum. Ayah. Berarti orang teh can bisa mendekatkan kepada Allah dengan sempurna. Betul. Kalau udah cinta kepada Allah melebihi daripada apapun abdi ngapoe alhamdulillah, sugan ngapoe abdi digawe henteu ngajadau ka dieu mah ngan aya panggilan we kitu bisi abdi di dieu salahnya nyarios, abdi kasad di hampura tong nyalakeun abdi tar salahkeun mah teh eli make ngonang abdi nya baiklah, yang penting berkah sadayananya ya robbal. Kenapa? Maaf, karena rezeki itu oleh Allah udah disediakan. Aya nu segede pereup, aya nu segede kaleci ece, anu segede siki mana si segede salak ngomong ya bukan siki tong jorang aja. Allah sallallahu membari itu mau segede kacang nggak dirizian ku Allah. Betul tidak? Yaj'alhu makhraja wa yarzuqu min hayyu la yahtasib. Allah tangarijan mau disangka-sangka aja nganting pagawana cicing, tapi nah atuh aja ngan bakal loba duit tuh ku iman jeung takwa ece. Itu iman bener-bener percaya ke Allah, takwa bener-bener ngedeketkeun diri ke Allah. Karena begitu kita mendekat kepada Allah, Allah mau mendekati kepada kita, sayang, cinta. Seperti gimana? Seperti kita mencintai sesama, sesama jenis. Bila aku udah merang, lalaki bobogannya lalaki mah, lalaki jeung awewe gitu. Manisnya gula tak semanis bibirmu, kuningnya telur tak sekuning naon gigi pipi atuh cok kemana woy. Engkaulah sayang belahan jiwaku, engkaulah sayang pujaan hidupku. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh kasihku.
rindu ku berduka dukaku karena rindu ku bahagia bahagiaku karena rindu gitu cinta gitulah ningali punten aya tayu budak tayu orok cicing ngambang dina susukan ditinggal di si bebeb egerna bakatku cinta teh kontol hideung oge dasana teh ciga naon bunga betul tidak laras ente mata kekuatan cinta itu dahsyat loh dahsyat rasa cinta cana tuh dan can bersih geus digesek-gesek teh kudu dikumacik di sabunan emang kudu bejan wae ibu-ibu teh sabunan teh bersih moal tapi kan kudu dikumacik digebuk-gebuk sia digebuk-gebuk lah bato baru baheula lama kan gitu keur masa teh ditenggulang heula bersih teh tapi kudu dikumakeun dibersihkan heula dianclom-anclom kana naon cai naon nya pira cai kopi cai bersih tah kitu teh bisa kapake moal kurang moal hayang mah moal waka dipake sehingga ya dikumaha cik dipereuteulah atuh pereuteulah supaya naon supaya keluar caina bisa dipake kurang moal sehingga ieu kumaha poe dijemur garing dipakai bisa moal katinganna goreng sehingga dikumaha istri kaheula tos di istri kumaha bisa dipakai tenan heula kan lemari dodol da atuh dipake mah panas urut istri ka atuh tanggal dina lemari kagak bisa dipak tah kitu perjalanan manusia teh lamun hayang ngegecek dosa teh kudu digebuk heula kudu di gitu heula dipoekeun heula anu loba dosa dipereut heula kakara we bisa asup ka surganya Allah kata Rasul kullu ummati dakhala jannah ila man aba semua umat Nabi akan masuk jadi gubrak wae aing mah masuk ka surga kecuali orang-orang yang mumul capek aturan teh mung naonna bu asup ka aing mah capek susu heula bade nenen heula cai nenen oyo miraraan moal upami ceuk centong aing demi Allah moal wios abdi ridho ikhlas dek mere susu kabdi moal halus ada beda bukan nenen suara lagi alhamdulillah Rabbil kartos naona hiji kudu bisa mencapai karena tingkat ridho Allah betul tos enging ridho Allah ece cicing di neraka ge kerasa tiis da aya dina ridona tetapi Allah mau ngantep kalian semua cicing dina neraka kusabab Allah tos boga ridho salira Allah tos ngaridoan sadaya jamaah di dieu mudah-mudahan tos kayak ridona Allah amin ya Allah ya Rabbal matak dibelek heula dada teh dibelek heula cenah bersih punten karena di akhirat teh bakal urang teh euceuk bakal ngelewatan 7 pos kahiji nyeta susuci bebersih susuci punten lamun euceuk ngompol kade tong make terep-tep tawa daun pulus lamun obeng sia arateul kabejaan aing pernah pakai terep-tep atau pakai cecewok itu tuh ku pare pernah tuh waduh sia hari kamari keur itu keur panen digosok-gosok caon eta di dinyamak gitu ieu teh aya syaratna susuci ku batu teh ieu punten surutu ijail hajari samaniatun ari syarat susuci ku batu teh aya 8 hiji aya kuna bisalah si ajarin hiji kudu kabuktian batu teh 3 siki
mata pantas lamun di mana hiji jalma aja hayang ngabaletengannya cek kula teh wayana ieu supaya teu gabaletengan kuruman batu sia di basakuan kurang teh batu alhamdulillah hayang modal terus tapi naon intina cokelat pangeula teh begitu urang cret ieu cenah bisa ku batu susucina lamun eueuh cai kati kudu kubat sabaraha hiji batuna teh tilu kumakeun lamun ngompol aja teh berwek bisa teh kieu aing aya wae contoh kitu kali batu ku batu aja cokot hiji cet nganteng tong didedepkeun sia kade leutik ke batuna sret kitu tah alungkeun bari jeung peureum tong ditingali heula lu eta teh punten